kayu agung babar wete sami rempel godonge rempel sami pang-pang sekar mekaring galike andel si pandanaro Kresna nyampir Gatot Kaca anu nuju milarian musuh kalayan diuningakeun ka Gatot Kaca yen kajadian layang jamus parantos beunang deui ku pihak musuh aya kajaba sara sareng katang tosana nepikeun mungkaskeun ieu pasualan Lintang ti ngalayan Semar Badrana aya Astra jingga dawala bingah atupun kitu deui ieu Dewi Siti Ragen nalagareng kabungahan jeung kabagjaanana teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa ieu ge kusumpingna ieu Prabu Batara Kresna kali Gatot Kaca gareng ma tingali giningan dunungan parantos sumping buru-buru pencit hayam Allah reng bagiakeun dunungan atos makan tun di kulub di pais reng nanging jeroanana mah keur areng empek tenan naon karesep kana peucit Kakang Semar deting panutan kalbu punjungan kaula semakeun kaula dama-damaeun kaula Kakang Semar Badrana ya nyiar-nyiar pikamelangeun kudu kumaha atuh kaula ikhtiar gareng mangga wilujeng sumping dunungan Gusti Batara mah bener tuh bapak nuju ulah tarik teuing keur tibra jang bisi kagaruan mangkaning karek ayeuna tibrana tereng ulah bari pindah ka atuh wengi ge geus ulah sakalian pae jeung ngaripuhkeun wae mah lo aing mah ngahaturkeun semakaturan rawuh Gusti nuhun ditampi aceuk damang aya kibar nanging ieu kumaha pun lanceuk kaula nun teuh teuy
kalaresana ayeuna dinten ieu jam ieu tiasa sote kulem ngaturkeun semua baktos Gusti reng nuhun reng cager sae juragan diantos ti kamari ngan karek bieu pan ngariung mungpulungna ge do leres ieu pun bapak kulan kedah kumaha ieu ai bade di ruang da masih kena aya napasan ku abdi teh geus lebih ka polos gitu si garek duh dulungan juragan anom ngahaturkeun semakaturan rawuh wa istri nuhun wa reng duh kan sembah kape atur kan nuhun reng kumaha reng nu mawi cisim abdi teh ieu teh netes semplek nicak semplak ieu bapak gering tatanen pare entu ka ala 2 hektar tuh ka ala nah nya di ala we kudu bogana TGT inget wae joy iya pun bapak untuk damel nyanyautan mas tio mas takana dina jurung mas tio socana bola ketuk iya pergi bare ngene awak kae ngetan kabeh geus naon kali oge rek pae mah geus eta barang jinjing barang dupi kunanak dawala aya semaka pihatur mah nah dititah teh maneh teh menimba nyeri beheul sosongeteun ya rumaos mah seueur kajadian marupana teh hirup teh teh semplek nicak semplak kumaha bakeun tong diganggu keur tibra alhamdulillah mulai nyerina kirang penting dikersakeun ja reng Kadieu sia nah sia teh kawas lain kalanceuk ke kaing teh heuh aing mah dititah teh mending ngulet lain ngulet meureun manggi naon sia di jalan lila-lila teuing hampura reng loba kejadian itu temurukan teh teu kabeuli deul hayang martabak teh kasaha me ape duitna teh kasih goblok dicepot masalah deui Mak, semua kapi hatur kan nuhun jang ieu bapak mah tibra sare jang tong diganggu wah nah si teh tuluy ceuk si teu wala duit beak ku sia untuk dibulikeun kana martabak lain nah si teh wala ngadukun wae ya diuk tong pasya mung deukeut jeung ku si garing mah dalam mana ampang leungeun oh Pak si katuna heurcai jang keun bae entong reng ada kena disuguhan tamu mah halus disuguhan mah cai kopi cai teh bae mah geus entong reng entong ieu kudu saya aya we saya aya da salira ti ditu teh kada teh hanaang ih katutong make jeung kudu dipasyakeun kitu ini buru-buru na heurcai na goreng-goreng bulu hayam goreng goblok naon sia teh neulan aing wae kitu tadi dam-dam dulu ya sia teh heuh sia atuman goblok si cepot disiksa di pipir kelakuan sia teh mah tara ngalawan ku si gareng mah sieun jalan mana tarangeus lain tara ngalawan aing sia teh sok kabongohan kabongohan teh aya yang keur hees nih
nyawa-nyawa aing jadi gantung di luhur. Cek kaulanun Gusti. Berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana ku kasumpinganana semakaturan rawu. Nuhun aceuk nuhun. Aceuk mah teu dikersakeun kaula mah jag-jag kaula nuhun wa leres wilujeng sumping juragan anom wa nuhun kumaha ieu pun lanceuk dugi ka kieu na Gusti Batara nyuhun pitulungna kapalaina teh dilayat kaula nuhun kaula parantos dongkap ka di ayeuna wa kaula dongkap wa semar keun hawatos keur tibra leres rumawi jam-jam ieu kaula nun tibra kulemna moal ma koma ya bilih koma bapak lupa hapunten abdi nya sabar lah sabar sarareha ge bakal ngalaman ieu kajadian nu sarupa kieu teh ngan sarana beda-beda sumuhun kula hapunten tina dosa naon pun bapa dina waktos sasarengan kapungkur bilih kasinggung bilih nguciwakeun dina salebeting abdi pengabdian boh ka nagara boh ka bangsa kula ya dihampura doa lah dihampura nuhun agan tadi nama pun bapak teh bade diasuransikeun pulang nya nanging da di mana artosna atuh yarakeun sadaya-daya kaula nu kedah kumaha ieu pun lanceuk dilanongan mah dilanongan seueur nu ngawartosan sadayana dilaksanakeun nanging daya probihan pisan kaula nu sadayana oge daya nu mati cenah kedah kubodogol cau satanggungan ku abdi di Allah nya dibebek ku abdi di angge balur kasadayan dipopokan nya kalah jiga jomi kan karena naon-naon dibalurkeunana ka tatangga deuhna mun sempet keneh ya di Bandungan deh tidak nguting katanya Gatot Kaca aulan wa wayahna sanajan keur tibra ka Kang Semar pindahkeun ka mana wa dibelah ditu tadi katinggal ku aya tangkal kai anu gede tau saranekeun dinya cenah kapoe ieu kadegan pun bapak mah kulan bujeng hingat seun dicanak kitu ku abdi katoya pananganana ge ngoceak teh aya nuju karaos teh dalinu sawak-awak panginten ya yang cageun mah wayahna we meureun ngiringan wa sok aceuk kaula nun bade dikumahakeun keun urang lanongan ku kaula nuhun kaula nun Raka Batara nuhun mangga susuganan atuh mah maksudna heureuk heula cai nya tetap engke di mana parantos damang panginten wayahna we ku cai haneut ibakna mun bisa